gua neong berat atuh hari kakeknya aki-aki atuh tanaga nangis maghrib napas geus maghrib geus luar biasa kan ripuhna teh eta kakarek nepi ka tengah jalan geus luar eor kitu cek ustad la ilaha illallah la ilaha illallah aki-aki nu opatan protes punten tan mun bisa mah euy kalimat la ilaha illallah teh tan regekeun da aing teh borat ustaz teh gaul diregekeun kalimat la ilaha illallah na la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah atuh aki-aki keur mah manggul berat tungtungna mah refleks tak-takna jadi pindah-pindah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bener hadirin sadayana rek dikuburkeun mayitna eueuh nyang salah sakaramutan ampun bahkan punten kamari isim kuring kalaresan aya santri engal di lembur eta dongkap nate di lembur anu nyingkur pisan bahkan datang ka pangaosan teh make obor make coren gitu Aceh aya naon abdi teh jauh di jugjug anggang di teyang dongkap ka ieu patempatan teh hayang pangaosan sae aya kitu mah anjeun di lembur mana abdi mah Aceh di lembur palih kidul lembur naon legok hangser oh kitu kumaha abdi teh Aceh ngos di patempatan wihos sae aya kitu mah manawi tiasa Aceh abdi pagahan hiji talaran anu mudah kapaham jeung tiasa diapalkeun sae aya kitu mah ku Aceh bakal dipasihan ieu jampena Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar geus kitu budak balik ngajingjing obor ngajingjing colen pas kabeneran sate acan dugi ka lemburna aya naon blok M blok makam kencakatu ditungtung jalan aprok jeung kuntilanak eta kuntilanak nyingsidan ka budak cek budak Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar budak lumpat kunti lumpat budak lumpatnya wajar sieun ku kuntingan kunti lumpat saumur-umur aing nyingsidan jelema ka karak enak dilebok gitu atuh di lembur uing mah kamari aya heboh kumaha punten heboh pisan kamari di lembur sabab naon aya pocong pacebookan coy eta pocong pacebookan di mana luhureun jahul kuburan teh geuning bari kieu eta anu ngaliwat cong keur naon euy Facebookan heuh maklum kan pocong mah ngirung oge nu kina kacocokan ku kapas kitu cong keur naon euy Facebookan ning Facebookan teh luhureun kuburan sorry bro di bawah enggak ada sinyal terus kan gitu jam sabaraha 11:30 geuning siap nepi ka jam 3